Gunanya dia rungsing. Parusing aing itu boga duit ya. Kalapa gati duit boga kabogo kongo Yuh. Nyiar ge, nyiar kumaha jam sekala pake yo nginjem golok na katanya golok mintul-mintul deui. eueuh zaman gati Nginjem ulang nginjem. eueuh tong geus majeki bae Mau gerak-gerak eta mah. kita kumaha tuh paling orang kasubuhan geus ieu dia boga ade kecang lagi geus we jeung aing bae mumpung aing keur jomblo yo kayak kan orang ade dia jeung aing orang bisa ulin bareng itulah sebagai adik ipar kumaha lur Goe naon boga kaipar waleh dia diajak kaleuweung ku diang teu sudi aing boga kaipar waleh dia. Atuh wae na sih dong kana Belanda bae meuje oga jeung aing mah mending gelut bae jeung aing sakadang lah meuje memisahkeun gelut jeung aing kabehan Aing tahan jeung jelema waleh dia waleh jelema edan meuje aing balik bae lah. Bejakeun lah koeng kana kakak aing. bawa baturan ngalakeun stres segala kana aing lah padahal aing hade mere solusi adil aja aing kan manehna jadi CS aing lah aja tuh Kak, orang di situ dilalaga ku Alek. agak naon sih ya Ku ade urang di penta. nu mana teh jelema mana aing mah teu setuju boga adi ipar kos kitu minimal bos punya Pajero 2 coba hayu antar aing heula bebeungeutna arek ku aing ieu macam-macam Ayo, di situ jalan keur mesek kalapa. Tuh jelema tuh. mana eta jelema Oh, itu keur mesek kalapa tuh. ayo kurang samperkeun Ayo. Masya Allah ieu jelema aduh aing Gusti aing mah setuju boga adi ipar kos kieu minimal dia boga mobil Pajero karak ku aing direstui dia lamun sia aing masih hayang keneh kadek jam ku aing didik keneh ampun Aduh, astagfirullahaladzim. Aing naik di kadek. Aduh. Jangan lupa bagilah. Salah bos, tapi maksud jangan lupa bahagia.